Harita wanci geus rek asup ka tengah peuting. Kuring masih kene aya di jalan meuru ka imah. Maklum, harita kuring geus sababaraha poe teu balik. Kaayaan di jalan harita sepi pisan. Ngaran kuring Jaka. Kuring boga pengalaman anu pikasieun. Basa kuring masih kena cicing di luar pulau. Saacan kuring cicing di Bandung kiwari ayeuna. Asli nama kuring ti Jawa. Kusabab kolot kuring harita milu program transmigrasi ti pamarentah. Nya kula warga kuring ngumbara kalahan transmigrasi. Lampung anu jadi tempat pangumbaraan kuring. Cinak nama di kota Tanjung Karang. Kejadian harita seingat kuring 28 tahun anu katukang. Dina tahun 1884. Basa saacan zaman moneter. Basa kuring masih keneh bubujangan. Umur kuring harita masih 20 tahun. Kuring digawe di salah sahiji toko pecah belah. Pagawean kuring nyaeta jadi kenek truk keur ngakutan parabot atawa barang pecah belah. Salian tinggirim barang ke toko-toko anu aya di Lampung. Kuring jeung supir oge sok ngalapak di pasar dadakan. Alatan kitu kuring jarang balik ka imah. Kusabab dina sakali indit ngirim barang jeung ngalapak di unggal pasar dadakan bisa meakeun waktu 3 atau 4 poe di lembur batur. Kadang indit Senin di tempat kuring digawe, balik deui bisa-bisa poe Rebo atawa poe Kemis. Kitu pagawean kuring dina sapopoena harita. Nepi ka mangsana kuring indit di pagawean ngirim barang jeung supir poe Kemis isuk. Eueuh anu kacaritakeun saila kuring ngider ngirim barang jeung ngider ngalapak. Kuring balik deui ka tempat kuring digawe poe Minggu peuting atawa malam Senin. Waktu geus asup wanci tengah peuting. Kusabab kuring geus teu garnah awak, barang geus nepi ka tempat kuring digawe, nya kuring milih maksakeun sangkan balik ka imah. Mau pulang malam-malam begini, Jak? Udah gak ada kendaraan loh. Iya bang, mau pulang aja. Badan rasanya gak enak banget. Pengen istirahat di rumah sambil minum obat. Ya sudah, kalau begitu hati-hati di jalannya ya. Iya bang. Sanggeus kuring bebeja kanu jadi babaturan kuring digawe, nya kuring gewat-gewat indit eta tempat. Kaayaan pugu geus lumayan sepi. Meureun pedah waktu geus tengah peuting. Katambah anu ngaranna di tempat transmigrasi masih loba keneh lahan anu can kacabak ku pangwangunan. Kencak katuhu masih loba keneh leuweung. Jarak ti hiji imah ka imah anu sejena lumayan paanggang.
tempat kuring cicing wae ayana dihandapeun Gunung Kucing. Nyaeta di Jalan Bambu Kuning. Di tempat kuring digawe, kuring balik make kendaraan umum. Nyaeta naik angkot anu ayana oge sajam sakali. Kabeneran, hari tama kuring masih kene kabagean eta angkot. Sok sanajan dina sepanjang jalan eueuh panumpang sejen anu naik angkot eta. Kuring ukur duaan jeung supir angkot hungkul. Jarak ti imah ka tempat gawe kuring lumayan jauh. Kurang leuwih 18 kilometer. Kasebut jauh teh kusabab keayaan jalan anu can loba katincak kendaraan. Katambah keayaan jalan anu masih goreng. Alatan sawareh loba keneh anu can diaspal. Puguh masih keneh tina tahap pangwangunan hari tama. Jadi masih keneh loba fasilitas anu can kasampak di eta patempatan. Sapanjang jalan dina muru balik sababaraha kali kuring ngaliwatan daerah anu masih keneh can jadi lembur. Masih loba keneh rawa jeung kebon anu jukutna oge ngababadeg. Ditambah kaayaan anu masih keneh gersang. Angkot anu ditumpakan ku kuring mangrupakeun angkot terakhir anu masih keneh narik panumpang peuting eta. Sigana bari sakalian balik ke garasi tambah kosong teuing nya narik kuring. Kaayaan dina jero angkot lumayan riem-riem caangna. Ukur kacaangan ku lampu leutik anu ayana di tengah-tengah kursi panumpang. Angkot anu aya oge teu siga angkot zaman kiwari. Nyaeta mobil kijang kapsul anu geus lumayan loba karatan. Puguh kitu buktina kaayaan di tempat pangumbaran kuring teh. Dina keur ngahulang bari ngarasakeun kacape dina jero angkot. Tekung silila kadenge eta supir ngomong ka kuring. Dek, sampai sini aja ya. Abang mau belok ke kanan. Mau langsung pulang ke garasi. Udah terlalu malam nih. Ngadenge omongan supir angkot sarupaning kitu, kuring teu bisa kukumaha. Nya kuring ukur nganyakeun naon anu jadi pamenta supir eta. Kuring diturunkeun di parapatan jalan anu reka Jalan Bambu Kuning. Sanggeus kuring mayar ongkos, nya kuring turun tina eta angkot. Anu satuluina eta angkot indit deui ninggalkeun kuring di eta tempat. Kaayaan eta jalan geus sepi kacida. Di tempat kuring turun, kuring kudu nyokot jalan anu kakenca. Kurang leuwih 1 kilo deui jang nepi ka imah kuring teh. Kenca katuhu geus teu katempo aya jalma anu masih keneh ngulampreng. Nyameureun batur mah geus ngarampih ka imahna sewang-sewangan. Kuring leumpang mapai-mapai jalan anu masih keneh taneuh. Kurang leuwih 100 meter sanggeus kuring leumpang. Di kaanggangan katempo ku kuring aya beca. 4 ngajajar di sisi jalan.
Tempo siga kitu hate kuring ngerasa regreg. Kusabab kuring ngerasa aya kene jalma anu masih kene aya di eta jalan. Beuki deukeut kuring leumpang tereh ngaliwatan eta beca. Beuki jelas katinggalina anu aya di jero eta beca. Dina opat beca anu keur ngajajar eta ngan ukur hiji beca anu kasampak aya anu nungguanana. Kuring ngerasa rada heran oge. Nah kamana anu lainna? Nah ukur ditagogeun hungkul eta beca teh? Atawa tukang becana keur sarare di tempat lain sabari nungguan panumpang? Anu jelas ukur aya saurang tukang beca anu keur diuk dina jero beca bari diharudung sarung. Manehna diuk bari nyarande dina jok panumpang. Katempona manehna sabari keur ngaroko. Sarung anu dipake ku manehna keur ngaleungitkeun ka tiris dina peuting eta. Nyaeta sarung kotak-kotak warna biru. Basa kuring geus aya di hareupeun eta beca. Kadenge eta tukang beca ngomong ka kuring. Mau naik beca, Dek? Ditanya siga kitu, kuring oge nembalan. Enggak bang, tanggung udah mau sampai. Di sana rawan orang jahat, Dek. Apalagi jalan sendirian. Mending naik beca aja. Kitu beja cek tukang beca harita. Tapi kuring keukeuh nolak kana tawaran manehna. Kusabab pamikir kuring harita, kuring kudu ngaluarkeun deui duit jang ongkos mayar beca. Biasana oge lamun naik angkot, kuring bisa turun di hareupeun gang anu rek ka imah kuring. Jeung kuring apal kumaha kaayaan eta daerah. Kuring nuluykeun deui leumpang ngaliwatan eta tukang beca. Tepati jelas beungeut eta tukang beca teh. Kusabab puguh manehna kaayaan nyarande dina jero beca. Anu mana palebah beungeut mah tepati jelas katempona. Komo deui bari dina wanci peuting anu mana kaayaan geus poek oge. Kurang leuwih satengah jalan rek nepi ka imah, kaayaan beuki karasa sepi jempring pisan. Sora lengkah sapatu kuring dina nincak jalan anu masih keneh taneuh oge atrak kadengena. Ukur di baturan ku sora jangkrik jeung gaang basa harita mah. Teutupan kuring manteng ka hareup. Jalan anu kaliwatan ku kuring oge masih keneh paroek. Kusabab can pati loba lampu penerangan jalan anu dipasang. Kuring tengeureunkeun lengkah. Pamikir ngarah kuring bisa buru-buru nepi ka imah. Nepikeun ka kuring ngaliwatan hiji kebon randu anu ayana di palebah kencak kuring. Harita kaayaan matak nambah keeuman. Salian ti poek di eta tempat teh teu kasampak jalma anu ngaliwat hiji-hiji acan.
Nya kuring bari rada gegeren dengan nyanyi dina jero hate. Keur miceun rasa kakeung peuting harita. Sora angin peuting nebak tatangkalan kadenge jelas pisan. Katambah angin anu nebak awak kuring oge karasa tiis pisan. Teu jauh sanggeus kuring ngaliwatan eta kebon. Kasampak aya hiji imah anu katempo ku kuring ti kaanggangan. Imahna imah panggung anu dijieun tina kai jeung pagar awi. Puguh kalobaan imah anu disadiakeun keur transmigran nya kaayaanna sarupaning kitu. Jarak ti hiji imah ka imah anu sejena rada paanggang. Kahalang ku kebon-kebon buruan imahna sewang-sewangan. Sanggeus kuring deukeut jeung imah anu caangna ukur kacaangan ku lampu 5 watt. Kuring nempo aya saurang jalma anu keur diuk dina bangku di sisi jalan. Hareupeun pagar awi buruan eta imah. Manehna diuk bari nyepengan rokok dina leungeunna. Bari kaayaan sirahna tungkul. Teka tempo beungeutna ku kuring harita. Sanggeus kuring deukeut pisan jeung manehna, nya kuring permisi. Palatan kuring ngaliwat hareupeun manehna anu keur diuk tea. Permisi Pak, numpang lewat. Tapi dipuntenan ku kuring sarupa kitu, manehna teu nembalan. Manehna ukur cicing bari anggar sirahna tungkul ka handap. Nya kuring oge teu pati malire kana kajadian eta. Kuring teu ngeureunkeun lengkah kuring basa ngaliwat hareupeun manehna. Ngan aya anu aneh jang kuring harita. Basa kuring geus ngaliwatan eta jalma. Kuring nempo sarung anu dipake ku manehna. Kuring ngerasa asa pernah nempo eta sarung. Sarung warna biru kotak-kotak. Nah siga sarung anu dipake ku tukang beca tadi. Cek kuring dina jero hate. Nah kuring anu salah tetempoan atawa ukur rasaan kuring hungkul. Mimiti harita aya rasa anu beda kan awak kuring. Kuring ngarasakeun bulu punduk jadi tingpu ringkak. Sanggeus sababaraha lengkah ngaliwatan eta jalma. Kuring rada ngagancangan lengkah kuring tina muru balik ka imah. Angin bekilila beki karasa ngegelebuk. Matak tiris kana awak. Puguh harita geus rek nicak jam 1 peuting. Sanggeus ngaliwatan eta imah, kuring kudu ngaliwatan di kebon anu puguh nyieun jarak ka imah nu sejena. Sora angin beki kadenge jelas nyeorna. Caang lampu buruan imah kuring geus mimiti katempo ti kaanggangan. Nya kuring beki ngagancangan lengkahna. Beki lila angin beki karasa ngagelebugna. Nya kuring oge bari rada tanggah nempok ka luhur. Anu sakurilingna eta tempat
loba tatangkalan anu rarajeg. Aneh jang kuring. Naha angin anu sakitu ngagelebugna malah nepi ka kadenge nyewarna kana ceulik kuring. Eueuh hiji oge tatangkalan anu oyak dauna alatan katebak angin. Kuring tuluy tanggah ka luhur. Merhatikeun kabeh tangkal sakur anu kaliwatan ku kuring. Dina kerkayaan kitu ujug-ujug ketempok ku kuring aya anu ngeblesat hurung di saluhureun sirah kuring. Bentukna buleud caang siga seuneu anu ngagebur hurung. Eta anu hurung teh ngablesat di satu kangen kuring. Bari kaayaan kasima kuring teu ngalesotkeun teutepan kana eta anu ngeblesat hurung teh. Nepikeun ka eta anu hurung teh entrep kana salah sahiji dahan tangkal anu aya di hareupeun kuring. Ngan anu jadi kuring reuasnya eta basa eta cahaya anu entrep dina dahan tangkal teh rubah wujud jadi siga wujud jalma anu keur cingogo dina dahan tangkal. Papakeana sarua bodas jeung semu siga cahayaan. Tekung silila kadenge oge ku kuring aya sora anu kek-kekan siga sora soang anu keur motah. Nembuk kaayaan siga kitu suku kuring langsung ngalekete siga anu taya tangan pangawasa. Kuring bener-bener kasima ku kejadian eta. Katambah wujud anu siga jalma anu cingogo dina dahan tangkal siga anu ngabelengeh seuri bari neuteup ka kuring. Jantung kerasa ratug jeung asa rek murag. Awak karasa panas siga anu nyeak ti suku nepi ka ubun-ubun. Sakedapan kuring ukur calangap kasima ku eta tetempoan. Sadar kana kaayaan kuring langsung lumpat ti eta patempatan. Tapi dina sajeroning keur lumpat kuring teu puguh rarasaan. Asa napak asa henteu ieu suku teh. Puguh nandangan rasa kasieun anu sakitu gedena. Bari reng hapranjug kuring buru kaburuan imah. Teu lila ti harita kuring geus aya di buruan imah. Barang geus aya di hareupeun imah. Suku asa hese rek dilengkahkeun jang necek kana tangga imah. Perasaan kuring teh geus gogorowokan ngageroan anu di jero imah. Tapi kanyataanna kuring ukur uga eugeut teu bisa ngomong. Sateka pola kuring maksakeun naik kana tangga imah. Bari rada ayap-ayapan. Barang geus nepi hareupeun panto imah kuring langsung gegedor bari gegeroan kanu jadi adik kuring. Ngadenge suara panto digedor nya adik kuring oge mukakeun panto imah. Anu satuluyna kuring langsung narabas asup ka jero imah satengah nabrak adik kuring. Anu jadi adi heraneun nempo lampah kuring sarupa kitu. Katambah
Beungeut kuring oge katempona siga anu pias pisan. Kuring tenembalan pananya anu jadi adi. Kuring ukur bisa cicing, bari diuk dina kursi. Nepikeun ka kuring sarena. Teu cacarita ngeunaan naon anu kaalaman ku kuring. Isukna kuring ditanya kuno jadi lanceuk jeung adik kuring ngeunaan kejadian tadi peuting. Sanggeus ku kuring diceritakeun sagala rupana, lanceuk kuring nyarita ka kuring. Yen jalma anu nyegatan kuring bari make sarung biru kotak-kotak teh, sigana wae jirimna Pak Anwar anu geus maot sababaraha bulan ka tukang. Puguh lain kuring hungkul anu pernah ngalaman kejadian kitu teh. Loba jalma di eta lembur anu ngalaman pernah dipanggihan ku eta jurig. Imah anu kaliwatan ku kuring nyaeta imah manehna salila keur hirup keneh. Cek beja mah basa maotna oge alatan aya anu ngaheureuyan. Jeung caritaan tinu jadi lanceuk anu matak aneh jang kuring nyaeta manehna ngayakinkeun yen di tempat anu kasampak loba beca basa peuting harita, cenah mah moal aya hiji-hiji acan tukang beca anu daek mangkal di eta tempat. Komo deui bari wancit tengah peuting siga kitu.